Sampurasun. Nadia gerah hudang terus beberes. Duh, ya tugas mulai loba-loba teuing. Sebodot teuing kebahan we. Oh ya Nad, hayu psika geus can hani hese. Mana fisika ya tugas. Aya atuh euy ieu teh mending ngabrudul. Alah, heeh sih ya. Da urang macan ngerjakeun. Demi naon? Da lain ayeuna lain dikumpulkeun ge. Nya santuy we. Nad. Geus lah. Geus nya. Tengah bantuan. Alarm naon ieu? Ulangan fisika ayeuna. Mencen belajar deh nya teh, geus lah kudu ngisi. Soal nu ieu naon ya jawabana? Ieu. Teuing lah naon? Nu ieu we. Hese teuing. Geus lah. Ngumpulkeun we. Aduh we lah. Lopin, Halo Nad. Aya naon? ini carita euy. Oh, carita. Oh, kayak mah dewek ayeuna. Heeh. Buatnya. Oh, nya. Oke. Nad. Aya naon atuh? Carita sok. Nilai ulangan urang karoreng euy. Nya naha? Nedul sugan. Ada teu yang diajar. Ih, matakna. Apa Nadia teh erek kuliah. Jadi budak nu pinter. Sok aya tuh mun erek mah diajar we jeung urang. Kita jalan deh we. Nih hayu we urang mah naon we. Penting mah urang teh bisa jadi budak nu pinter. Bener teu? Bener, sangkan urang teh dipika bangga kolotna. Guys, ayeuna urang balik heula nya. Ya, oke, mulai isukan urang diajar bareng. Heeh. Sip. Hayu nya. Nilai ulangan urang garoreng. Kumaha kuliah mun urang deui bae. Berarti mun kitu, ayeuna urang teh diajar. Sangkan urang bisa maraih cita-cita.
pasti bisa. Wilujeng wisuda. Tupang jadi sukses ayeuna mah. Tapi di ngabantusan keur eta teu belajar di bareng mah meureun urang teh nyawa ayeuna teh jadi naon. Geus atuh alus lah. Sip. Ayo atuh urang mau baheula. Ayo. Berkata